Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil huda. Amma ba'du, hadirin yang berbahagia. Dina kesempatan ieu simkuring bade neraskeun hanca anu kamari nyaeta puji anu opat jenis, kamari nerangkeun puji pandangan hukum adat, pandangan hukum syara, ayeuna puji cek hukum akli, cek hukum akal. Kamari bahwa puji teh hiji qadimun lil qadimi, qadimun lil hadisi, hadisun lil qadimi, hadisun lil hadisi. Kumaha pandangan hukum akal? Cek hukum akal mah hiji qadimun lil qadimi, puji na urang jero ka urang jero. Sabab di urang teh disebut aya nu disebut urang luar, aya nu disebut urang jero. Aya urang jero teh sering urang nguping bahwa aya disebut ruhani, urang luar aya disebut jasmani. Di jero urang teh komponen tina ruh, nafsu, akal, iman. Nomor kahiji qadimun lil qadimi, pujina urang jero ka urang jero, tegesna pujina ruh, nafsu, akal, iman ieu saling puji, saling mikanyaah, saling mikadeuneu sa ucapan. Contoh seperti hayang mani, tarohlah ki nafsu hayang mani, ai ruh siap wae, ruh mah diajak ka mana oge siap. Aruh karih, ari ruh mah ibarat angin, kumaha nu mawa, aya angin ti wetan ka kulon milu ka kulon, aya angin ti kaler ka kidul milu ka kidul. Ruh mah aruh karih, matak ruh mah diajak ka masjid hayu, diajak ka diskotik hayu, ruh mah nya kitu deui di dieu. Hiji hayang mani, contoh ibarat contoh ieu urang jero keur saling puji. Contoh hayang mani cek nafsu, siap cek ruh teh. Geus siap nafsu jeung ruh, bagian nu katilu ki akal. Mun didramatisir mah cek ki akal teh ditanya rek ka mana anjeun ngabring duaan, cek nafsu jeung ruh teh hayang mani. Cek ki akal mani teh sing bener. Sing bener kumaha? Kudu mawa sabun, mawa anduk, mawa sampo, mawa odol, jeung mawa sabangsana anu komplit. Beres tah, siap tah, saberji ruh, nafsu, akal. Geus beres tilu, ruh, nafsu, akal, tinggal nu hiji deui ki iman. Nanya ki iman, rek kamarana maraneh kabeh ngabring tiluan gitu. Ruh, nafsu, akal, iman, ruh, nafsu, akal ngajawab rek mani. Bagian ki iman wayahna mani teh kudu dina tempat anu bunyi. Sabab lamun teu berjalan bab iman, engke bakal terjadi bapak-bapak, ibu-ibu bakal mandi tataranya hareupeun imah di buruan. Lamun teu berjalan bab iman, mata tiluanana sepakat ruh, nafsu, akal, iman. Tak ieu keur salih pujina urang jero ka urang jero. Ngan loloba nama urang teh tara saling puji. Contoh tengah peuting ki iman nah merejat hayang naon? Tahajud. Ruh siap, akal oke, tapi nafsu murengkeun, cek nafsu tunduh, cek nafsu hoream. Tulus tahajud moal matak loloba nama henteu bisa ki bab dina urang jero ka urang jero na teu bisa saling puji ruh, nafsu, akal, iman. Matak sebab akal mah qadimun lil qadimi teh pujina urang jero ka urang jero, ruh, nafsu, akal, iman saucapan saling puji. Kadua aya puji pandangan cek hukum akal qadimun lil hadisi, pujina urang jero ka urang luar. Contoh seperti hayang baju, hayang calana, hayang kopiah, hayang sapatu. Cing kira-kira nu hayang sapatu urang jero urang luar. Nya urang jero, da urang luar mah teu hayangkeun sapatu. Contoh sapatu geus sobek, geus robek, suku abrug-abrugan teu? Henteu. Saha atuh nu hayang sapatu? Urang jero. Kitu nya. Pangbalikeun we init ka pasar, wah pantas cek ki urang jero teh ieu ki suku lamun dipangbalikeun naon? Pangbalikeun sapatu merek nu alus, dibeli weh sapatu rap dipake nu hayang urang jero, nu ginding urang jero, urang luar. Matak tong heran ketika bapak-bapak, ketika ibu-ibu
ketika urang kerjalan di mana wae aya nu gelo tataranjang tong heran naon sababna anjeunna sabab anjeunna mah hilang akal teu aya nyaahna urang jero ka urang luar teu aya qadimun lil hadisi teu aya nyaahna urang luar ka urang jero. Katilu aya nu disebut hadisun lil qadimi nyaahna urang luar ka urang jero osok kitu nyaah urang luar ka urang jero osok. Contoh seperti ngong adan hayya 'alas sholah korejat ke iman teh hayang naon hayang salat cek urang luar teh kela fulan ulah wakas salat nah ulah wakas salat kapan salira teh kotor urang bersihan heula ku kuring cek urang luar teh wudu ngaranna mata wudu teh hakikatna lain rek mumah urang luar wudu teh rek mumah naon rek mumah urang jero. Mana buktina sok buktikeun ketika bapak-bapak ibu-ibu geus mandi 3 kali make sabun make sampo 3 kali geus bersih badan mah heg teu wudu heula meunang salat teu henteu naon sababna boga keneh hadas. Mana nu hadasna ari hadas teh naon kotor mana nu kotorna leuih urang jero nu kotorna teh matak hadas teh kotor disebut hadas alit bersihan heula ku urang luar wudu ngaranna nu diwasuh nalika wudu nu diwasuh rarai nu bersih urang jero nu diwasuh panangan nu bersih urang jero nu diusap mastaka nu diwasuh sampean nu bersih urang jero matak hadisun lil qadimi beres wudu cek urang luar teh mangga pulan bade wudu mah wudu weh itu contoh hadisun lil qadimi. Malam Jumaah geninganan ngadenge di masjid subuh as-sholatu khairum minan naum korejat ke iman teh hayang salat dek salat tah ke iman stop cek urang luar teh ulah wakas salat naon sababna ulah wakas salat kapan salira teh kotor kumaha kan tadi wengi pabelit eta sampean jeung bojo wayahna ku kuring bersihan adus ngaranna terus teh itu teh rek mersihan urang naon urang jero nu diwasuh nu jibrug urang luar nu bersih urang jero itu bagian katilu hadisun lil qadimi nyaahna urang luar ka urang jero. Nomor kaopat aya nu disebut hadisun lil hadisi nyaahna urang luar ka urang luar. Contoh seperti leungeun kenca kukuna panjang dikeuretan ku leungeun atuhu ieu teh keur nemongkeun pujina urang luar ka urang luar. Suku ateul garwan ku naon ku leungeun nemongkeun pujina saling pujina urang luar ka urang luar. Sugan kieu suku ateul kudu di naon cek suku teh suku ateul garwane ku olangan cek leungeun kan teu bisa kitu digarwan weh ku naon ku leungeun ieu suku ateul teh ieu nembongkeun keur saling pujina urang luar ka urang luar. Jadi hukum di tadi teh dipesek dina bab puji oge aya qadimun lil qadimi qadimun lil hadisi hadisun lil qadimi hadisun lil hadisi aya cek hukum adat cek hukum syara cek hukum akal nu paling penting cek hukum akli nyaeta nomor hiji qadimun lil qadimi nyaahna urang jero ka urang jero ngan urang mah langka rata-rata jarang saling puji urang jero ka urang jero. Sementawis sakitu dina pertemuan ayeuna insyaallah enjing urang lajengkeun deui mudah-mudahan aya mangpaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.